Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Yes. Tepangkeun nami Wasta Abdi Andika di kelas 12 MPLB. Kaleresan di pasien tugas bahasa Sunda di Wastana Bapak Tedi. Bade ngawancara Bapak tentang sejarah Bapak masuk ke SMK Buana Nusantara ieu. Tahun berapa sih Bapak masuk ke SMK? Bapak kapungkur lebat ka dieu teh tahun 2017. Jadi semester 2 Bapak lebat ka dieu. Kapungkur teh acan di dieu letak sekolah teh gitunya. Letak sekolah teh kapungkur mah sanes di dieu baheula mah ieu teh bukit nya bukit lamun cek ieu mah naon atuh kebon lah nya kebon kapungkur teh di dieu teh jadi di nanti di belko di rata di rarapi gitu. Nah kapungkur mah sakola teh Buana Nusantara teh kawit nama ngiring heula di SMP tilu Cikalong gitu. Jadi pembelajarannya satos gugur dari di tabu setengah 1 di ka tabu 5an. Jadi bapak mah lebat ka gitu di tahun 2017 bapak mah di semester 2 lebatna. Awal Bapak masuk teh Bapak awal lebat ka dieu teh langsung dijadikan guru olahraga kapungkur mah ngajar dugi ka tahun 2020 lan tepat terakhir Bapak ngajar di pelajaran kehidupan. terus masuk ke jadi ketua jurusan. Nah, jadi ketua jurusan teh eta teh tahun 2019 ya itu eta ge sanes kahayang Bapak kawit nama gitu nya janten ketua jurusan teh gitu tah eta teh ketua jurusan teh Bapak teh kapungkur teh hasil menunjukkan di Luis atau anu bisa disebut nama Ramana Payilham ibuna Ramana ibuna Payilham atau teh dituju ku anjeunna janten ketua jurusan. Alhamdulillah puji ka dengan ayeuna bentar Bapak teh masih dipercanten ku dewan guru ku kepala sekolah sareng rekan-rekan sanes janten ketua jurusan itu. Enggak, salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.